Awas ibu-ibu lamun salaki dahar tah mun teu disanghareupan. Ayeuna tingali Pak, salaki rek dahar, boro-boro disanghareupan, kalaka di WA, nogna na kulkas. Mamah lagi senam, astagfirullah. Rumah tangga kitu mah rungkad besti. Shit. Saha sia nu kitu teh seuri wae sia. Salaki rek dahar teh kalaka di WA coba. Nogna na kulkasna. Mama lagi naik odong-odong. Dibuka teh Pak Haji dina kulkas acan di dadar. Salaki ngagoreng sorangan. Pas rek dahar teh sanguna can asak. Yeuh, lain sareuri dengekeun saya. Kitu sia maka salaki teh ting. Asa ku teu pararantes aing mah rumah tangga kitu. Ngahaja diterangkeun urang ngajina nu sapopoe Pak Haji. Awewe nu daek getol ka pangajian, nu sok daek tolabul ilmi, muludan rajaban ka ditu ka dieu. Prak amalkeun sing hade ka salaki tina hasil ngaji teh. Lain kalau ka di WA, nogna na kulkas. Salaki teh ngagoreng sorangan. Cetrek dah teu bisa teh anya. Ai nya hareupan pejabat negara rinding, ai salat. Ke kaos ieu mah pamere ti material. Aya mereka di dieu teh teuing Indosmen teuing naon teh. Aya di nu pamere ti partai coblos. Keur salat, CTI teh keur salat. Lain kampanye sia teh. Na teu boga baju deui sia teh. Dengekeun tanu salat pakai kaos. Hei, yang rap tu tinggali santri. Hei, make jas warna biru, putih, abyad, saubaini berlapis, tangan panjang. Ih, contoh ya teh contoh. Ieu mah aya nu salat make kaos gambar letah ngelel. Rolling Stone sieun diletak aing euy. Bukan mahal Pak Kiai, bukan. Mau apa mahal kalau najis? Betul nggak? Yang penting menutup aurat, paham? Tak kudu nama pamajikan teh siapkeun baju salaki reka masih teh sinyangna pilang bara meuli BHS mah nya. Anu hargana 7 juta, 8 juta. Keun bae keur ibadah. Ieu mah samping belel, jujur kana jujur mulian jujur sia mah. Jujur sia ngajajar.